Ngecek tinggal itu. Naon ieu mah? Maneh loba nu nyarita ka urang. Naon? Pamajikan aing balanya ka dieu sok diheurean wae. Saha? Diheurean wae ku maneh. Ieu naon heula atuh mang naon diheureyan ku saha? Ku maneh diheurean wae Teu, sia. saha nu Ieu, ngaheureyan? jadi nyaki aing pada aing lupa goreng. Awak pendek kulit hidung pamajikan aing tiga India. Tiga orang dia, terus kudu diheureuy ada tong sirik hayang sia ka majikan aing. Teu mang cek saha eta? Sia teh cek batur ngaromong ka urang ngomong hap cenah pamajikan maneh kumaneh diheurean wae cenah. Tong waka percaya ka batur atuh mang bisi Ulah kitu ulah mah teh boga pamajikan, mah teh boga anak pamajikan. da Ngajaga. urang ge Rumah apa? tangga teh kudu bisa ngajaga. Pamajikan mah hiji moal beak, 2 3 moal seubeuh, nu hiji keureuyeun. Kumaneh teh ulah hayang ieu wae sing balik mah teh. Kade atuh mang bisi ngadudomakeun eta mah. Ah loba nu ngomong pokona mah. Bisi ngadudoma. Omat mah rumah tangga mah ulah dirusak beuh. Bisi ngadudomakeun. Pamajikan aing ngomong, aya nu ngomong ka urang ge pamajikan. San. Maneh ngeurean wae unggal balanya. Terus terang ayeuna mah maneh bogoh. Teu, saha nu bogoh meureun teu. Pamajikan urang nyarekan atuh. Waduh, maneh mah waduh, urang teh nyaho loba nu ngomong. Kamari tetangga urang ngomong. Kaituna budak urang ngomong, kabeh ngaromong. Tukang mama teh diheurean wae. Sok ngaku ayeuna ngarajonjon urang mah. Teu mang asli. Teu asli. Aing teh percaya tah. Jang naon. Ada kiriungkeun ku urang ayeuna. Sok hayu rek di mana oge. Wae migeroan RT RW. Sok. Sada atuh. Urang lain lebar ku pamajikan dari mana mun hayang hate kadua letik ngomong ka urang. Henteu jang naon. Pamajikan urang ditanya urang Saha mang anu kitu dah henteu abi mah. loba ngomong. Teu lamun misalkan lamun misalkan ayeuna mang ningali gitu abi di deukeut balanya ngaheureyan pamajikan mang tah baru. Lah loba ningali baturan urang aing. Heueuh da anger eueuh bukti mah urang mah sok riungkeun we. Sok cenah balanya deui ka dieu. Sok buktikeun lamun pamajikan aing cenah balanya ka dieu tangtu bakal balanya ka dieu. Lamun bener mah sok ge buktikeun. Tong bener urang mah maneh sok ngaku heula ngaku urang minta ngaku. Teu asli jang naon make jeung ari ngaku mah kudu bener atuh mang. Ieu buktina aya fotona. Sok mun aya mah buktina. Oh, ieu maksud dipoto kieu kumaha tah maksud dipoto ieu jeung maneh keur dipoto keur naon ieu nanaon ieu keur dipoto. Eta foto mana eta? Nah, foto di mana? Eta duaan. Di warung ieu mah. Ieu moto saha nu moto ieu? Heueuh eta mah pamajikan emang hayang dipoto da di dinya keur basa ieu mah cenah pangmotokeun heula. Oh, ieu dipoto maneh leungeun nyampe kanu pamajikan aing. Nah, leungeun nyampe teu leungeun nyampe. Dulu. Teu leungeun nyampe kieu manehna cenah hayang dipoto cenah nya sok we cing teh hayang dipoto mah ngan urang mah. Emang ulah dipoto-foto sia. Hayang dipoto-foto kieu. Pasti ngaramona pasti dina foto ieu geus dibar ka mana-mana. Da atuh lain mang eta mah ngan hayang dipoto hungkul sapeda sok ningali Mang Mamat Memang matinya konten kreator geus terkenal. Kelas urang mah. Hayang diajar ge hese wae kumaneh meureun maneh. Datang ka imah urang teh aya hate kadua leutik ka maneh. Teu, naon urang mah eueuh kitu Mang. mang. Maneh isuk datang ka imah urang. Heeh, Aing ngajarkeun jadi konten kreator hayang nutan maneh tapi omat. Pamajikan aing ulah diheurean wae anjing. Saha atuh mang nu ngaheureyan pamajikan da henteu. Bener henteu? Henteu. Aing balik ayeuna. Urang uruskeun jeung RW Sok. RT RW ku aing migeroan. Uruskeun. Aya bukti mah anger. Gitu datang-datang saha nu ngaheureyan pamajikanana basa ieu hayang dipotonya saukur dipoto mah dipoto we atuh. Da apal eta mah ngaheureyan mah kudu atuh aya buktina. Oke jeung deuk diriungkeun RT RW sok we wani mah riungkeun. Anger ieu mah sok rupa-rupa wae dagang keur kieu teh kumaha atuh da ieu geus we aing mah euna mah daripada ieu mah wadeg susulan ka imahna ayeuna mah tingalikeun geus kieu mau aing rek nyusulan ka imahna bae tingali rupa-rupa wae aing tingalikeun mana ka mana ayeuna